Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan kalimah pangajak atanapi kalimat ajakan. Urang titenan sasarengan. Kalimah pangajak nyaeta kalimah nu eusina ngajakan batur ngalakukeun hiji kagiatan. Conto nu kahiji nyaeta Raihan bade ngajak Amang Ucing sumput ka Ezar. Kalimah pangajakna, Ezar, urang main ucing sumput yuk. Conto nu kadua nyaeta Evan ngajak Amar, Aufa sareng Bilal main sepak bola. Kalimah pangajakna, Amar, Aufa, Bilal, hayu urang main sepak bola. Gampil kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.